Wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina la ya'lamun. Wa inna min ahlil kitab sareng saestuna eta ti sebagian ahli kitab urang Yahudi jeung urang Nasrani laman yakin sahalaman yakin aya jelema yu'minu an iman ieu si jalma billahi ka Gusti Allah. Teu sakabeh ahli kitab sasar, teu sakabeh ahli kitab bedegong aya di antarana ahli kitab zaman Kanjeng Nabi anu iman ka Gusti Allah seperti Abdullah bin Salam, Wasabi jeung balan-balanna An-Najasyi, Raja Najasyi satu wae teh iman ka Gusti Allah. Wa ma unzila ilaikum oge iman kana perkara diturunkeun ka ranjeun kabeh nya Qur'an. Wa ma unzila ilaihim iman kana perkara anu diturunkeun ka marenehanana nya Taurat jeung Injil. Jadi sebagian ayat di ahli kitab teh anu iman ka Gusti Allah, iman kana Quran, iman kana Taurat, iman kana Injil, khosyiina khosyiina lillahi ay mutawaddiina lillah bareana TPTP kabeh ka Gusti Allah. Rendah diri ka Gusti Allah teh takabur kepada kaum narima karena segala perkara yang Gusti Allah. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Kaya jalma-jalma anu iman ka Gusti Allah ti golongan ahli kitab itu la yashtaruna bi ayatillahi. Henteu pada ngajual kana ayat-ayat Gusti Allah thamanan qalilan kana hargana teu mira menadinya ti jadi ayat-ayat Quran teh ayat-ayat Quran, ayat-ayat Injil, ayat-ayat Taurat gitu ya. Jadi perkara-perkara anu ayat di marenehanana Taurat jeung Injil terutama tina masalah sifatan Kanjeng Nabi Muhammad dibedakeun saaya. Ya. Teu ditukeurkeun kana harga teu mira. Dari tukeurkeun kana dunia gambaran anu sejenna nama yang anu sejen mah ahli kitab teh da khaufan ala riyasah teh sieun kagele atawa sieun dipecat ku pemerintahanana. Nu sejenna nama disumputkeun eta teh ada teh si tina Taurat anu nyaritakeun tentang Kanjeng Nabi Muhammad itu dibedakeun. Kumaha dina itu mah ila sifra wahidah kitu ya. Sakoras anu teu di bedakeun. Geus lila kapangni geus dibuka ternyata ayat tentang sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad. Ada anu seperti itu orang-orang ahli kitab zaman Kanjeng Nabi anu iman ka Gusti Allah, iman kana Quran, iman kana Taurat, kana Injil, ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Ulaika tarik jalan karitun iman ka Gusti Allah ahli kitab lahum eta pikeun ajruhum ari karanana ing dalem saeun pangerana eta jalma-jalma yutawna hu marrotaini kama fil qasas ganjaran akan diberi double ku Gusti Allah siga dina surat Al-Qasas ya surat Al-Qasas ulaika yutawna ajrahum marrotaini bima sabaru surat Al-Qasas kan itu. Jadi double ganjaran teh sama mimitina iman ka Gusti Allah samemeh datang Kanjeng Nabi
iman kana Taurat, iman kana Injil, ngalaksanakeun syariat anu aya dina kitab Taurat jeung kitab Injil. Geus kitu iman kana dongkap Kanjeng Nabi, ditungguan eta Kanjeng Nabi teh. Langsung iman ka Kanjeng Nabi sabab dina Taurat oge aya tentang Kanjeng Nabi. Sehingga double ganjaranana eta. Ganjaran teh double. Innallaha sari'ul hisab. Itu kumang itu mereka tenang, Allah magancang hisaban. Ya siwal kopi jenis binahari min ayam itu ya. Kabeh makhluk salamunya dimimiti Nabi Adam datang ke kiamat, itunya. Dihisab Gusti Allah dengan setengah poe dunia. Angus kabeh. Nyakumanya itu kumaha. Angus kabeh teh makhluk dihisab. Urang malilang itu saldi kogenya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina eling jama-jama aman aliman iladzina isbiru pada sabar aja kabeh dina migawe taat. Pada sabar aja kabeh dina nalika keuna musibah, geus sabar aja kabeh nalika ngajauhan maksiat. Sobar teh lamun nurutkeun kana kasusah. Nah, sobar teh tilu tingkatan. Jadi sobar karena migawe taat. Ya, dititah taat teh dititah salat, dititah ngaji, dititah ieu. Sobar dilaksanakeun. Nah, eta mah tahapan kahiji. Aya nu tahapan kadua, sobar dina nalika nandangan musibah. Sobar tingkat kadua, leuwih berat deui dina kahiji. Nu pangbeuratan mah sobar anil ma'asi. Sobar dina ngajauhan maksiat. Itu maksiat teh hese pisan. Ieu kana teh nyaho haram tapi anggar bae. Wasabiru jeung kudu sabar aranjeun kabeh ka jalma-jalma kafir para yakunu nasyada sabral minkum. Ini jalma kafir lalu sabar batat aranjeun kabeh itu jalma kafir ge. Itunya kumaha maksud teh. Ya dina-dina yang hareupan jalma-jalma kafir sabar. Sabar teh nya aturkeun awak jeung hati sesuai aturan Gusti Allah. Walau itu yakin ala jihad. Geula nalian nalika salama nalian tutunggangan turun terus siap pikeun gelut ya. Walau itu yakin ala jihad geula ngadekeun aranjeun kabeh kana jihad. Siap jihad. Lalu jihad teh nya ngerahkeun sakabeh kamampuan nya. Pikeun lanjutkeun agama carana kumaha lain buluk bae. Jadi ngerahkeun sakabeh kamampuan ta. Jadi kamampuan make naon bae jihad. Carana kumaha bae. Ngan tujuanna kumaha lanjutkeun agama Gusti Allah. Wattaqullaha wattaqu jeung Gusti Allah yang kabeh Allah ka Gusti Allah dina sakabeh tingkah la'allakum maka lamun la'ala teh asal maka tarji mudah-mudahan. Tapi lamun disendekeun ka Gusti Allah aya la'allakum dina Quran eta teh nunjukkeun kana satu kepastian pasti ya di mana-mana sobat ya di mana-mana siap jihad, di mana-mana takwa ka Gusti Allah pasti pasti bagja. Al-Qur'an fuzu bil jannah bakal asup ka surga. Di samping asup ka surga teh
wa tanjuna minan nar, bakal salamet dina neraka. Itu dah asup ka surga bade salamet dina neraka, sabab teu sakabeh jelema masuk ka surga salamet dina neraka. Dalam jelema paeh bade jeung can dihampura dosana, dakal ka kiamat can dihampura keneh dosana. Nya wayahna jalma iman eta pasti ka surga, tapi kudu nyimpang heula kana neraka. Lamun teu dihampura heueuh, lamun can dihampura dosa. Lamun ieu mah sobat nya siap jihad takwa ka Gusti Allah, dipastikan derajat, pasti asup ka surga, pasti salamet dina neraka. Sallu ala nuri Ahmad nuril manazil ya Muhammad